Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nilojeng enjing sadayana tangtu hidup ayeuna masih aya kena di bumi sanes. Kumaha kabarna sae? Alhamdulillah saenya. Nah, ayeuna dina banget ieu patepang deui sareng Bapa dina pengajaran bahasa Sunda online. Begituna mangga hidup sadaya ayo urang diajar di bumi bae kelawan daria genah tur tumanina. Nah, hidup sadaya dina danget ieu Bapa bade maparkeun ngeunaan sisindiran. Mangga hidup sadaya titenan ieu materi ngeunaan sisindiran. Satacana Bapa maparkeun ieu materi sapertos biasa Bapa bakal ngajelaskeun heula naon kompetensi dasar dina pengajaran ieu oge tujuan pembelajaranna nu kumaha. Mangga hidup titenan ieu materi. Nah, ieu kompetensi dasarna. Naon kompetensi dasarna? Kompetensi dasar dina pengetahuan nyaeta memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur, teks, aspek kebahasaan dan fungsi sosial puisi sisindiran. Nah, kangge tujuanna keterampilan nyaeta mengekspresikan sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan dengan memperhatikan struktur, ekspresi, dan lentong kalimat. Nah, ieu tujuan kompetensi dasar supados hidup sadaya terang. Nah, ayeuna tujuan pembelajaran kumaha tujuan pembelajaranna nyaeta setelah selesai mempelajari pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan, serta mengekspresikan sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan. Nah, santos Bapak kedalkeun kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran. Mangga ayeuna hidup sadaya diajar bahasa Sunda ngeunaan mikawano sisindiran. Mangga regepkeun. Nah, ieu mikawano sisindiran. Naon sih anu ngaranna sisindiran ieu? Nah, sisindiran asa kecapna dina sindir kenging kecap rajekan Dewi Purwa anu diulang 2 kali mimitina nyaeta sisindiran sareng kenging kecap akhiran an janten sisindiran. Nah, dina sisindiran ieu diwangun kudu arakitan, paparikan jeung wawangsalan. Nah, rakitan jeung parikan aya 3 bagian nyaeta hiji bentukna piwurup, kadua silih asih, katilu sesebred. Kumaha 3 macam eta hayu urang kedalkeun dina ieu materi. Anu kahiji ngarakitan. Ngarakitan diwangun ku cangkang jeung eusi. Dina sapadana diwangun ku opat padalisan. Naon opat padalisan teh nyaeta opat jajaran ya, opat baris. Nah, anu 2 barisna atu 2 padalisanna eta disebut cangkang. Anu 2 barisna 2 padalisanna disebut eusi. Nah, unggal pada diwangun ku 8 enggang. Sabaraha sapadana? Nyaeta sapadana aya opat padalisan. Nah, numata disebut arakitan teh kecap awal dina padalisan kahiji cangkang sarua jeung kecap mimiti dina padalisan kahiji eusi. Hayu urang titenan contohna.
Nah ieu contoh harakitan dina bentuk piwurup. Sing getol nginum jajamu. Nah eta padalisan ka hiji napi padalisan barisan ka hiji. Luguna nguatkeun urat. Anu kahiji sareng kadua eta disebut cangkangnya. Nah padalisan katilu sareng kaopat eta disabatna eusi. Ya ieu contona sing getol neangan ilmu nu guna dunia akhirat. Tah eta sapada aya opat padalisan. Padalisan kahiji sing getol nginum jajamu meruakan tina mu nu guna anu kadua nu guna nguatkeun urat meruakan tinyaat. Katilu sing getol neangan ilmu meruakan tina mu kaopat nu guna dunia akhirat meruakan tina nu akhirana nya taat. Nah antara padalisan kahiji sareng padalisan katilu eta aya kecap anu sami ti mimitina eta sing getol nginum jamu sareng sing getol neangan ilmu. Nah anu kitu anu mimitina awal kecapna sami padalisan kahiji sareng katilu teh nyaeta disebat rarakitan kade ulah pohonnya hidupnya. Nah intina dina rakitan mah di awal padalisan kahiji sareng katilu teh sami kecapna. Nah urang nincak ka conton kadua bentuk arakitan silih asih. Kumaha contona? Hayang teuing kue bugis teu bisa ngasakana. Hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalana. Cing ku hidup sadaya mana kecap anu sami. Leres dina padalisan kahiji sareng katilu nyata hayang teuing kue bugis, padalisan katiluna hayang teuing kanu geulis. Nah mun disebat ngarakitan teh nyata kecap anuna kecap anu mimiti padalisan kahiji sareng katiluna eta kecapna sami. Contoh nu katilu arakitan dina bentuk sebred. Nah sebred teh ya sebred teh nyata banyol atau heureuy nya itu. Nah contohna ieu harasaan rek ka Palembang teu nyaho ka Cibaduyut. Harasaan awak lenjang teu nyaho awakna gendut. Nah cing saha awakna gendut? Ulah kasinggung ya. Nah kitu. Mana anu ka kecap anu sami tangtu bae nyata harasaan rek ka Palembang. Harasaan awak lenjang padalisan kahiji sareng ka katilu leres pisan. Nah eta contoh tilu arakitan. Sakali deui bentuk arakitan teh aya tilu bentuknya hiji piwurup, dua silih asih sareng katilu sesebred. Ningkat kana materi salajengna nyata sisindiran anu rupana paparikan. Nah paparikan oge sami diwangun ku cangkang jeung eusi. Dina sapadana diwangun ku opat padalisan. Sami anu dua padalisana bentukna cangkang, dua padalisana bentukna eusi. Padalisan hiji sareng dua eta disebat cangkang, padalisan tilu sareng opat eta disebat eusi. Nah unggal padalisan diwangun ku 8 enggang. Nu matak disebut paparikan teh padeukeut sorana antara cangkang jeung eusi. Kumaha contona? Ayo urang tempo deui ya. Contoh paparikan dina bentuk piwurup. Amplas ngrangga jati palataran babelean, ikhlas raga jeung pati ngabelaan kabeneran. Nah cing ku hidup
pilarian mana kecap anu sami. Nah leres nyata dina murwakanti akhirna udah hamplas rangga jati berarti jati ti ya. Terasna anu padalisan katiluna ikhlas raga jeung pati sami akhirana murwakantina ti. Nah amun akhiran murwakantina sorana sami ti padalisan kahiji sareng katiluna maka disebat eta teh paparikan. Hidup terang namanya paham. Alhamdulillah. Urang lajengkeun contoh nu kadua nyata paparikan bentuk silih asih. Mangga titenan aya meri dina rakit boboko wadah bekatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Mana cing kecap anu sami. Leres padalisan kahiji nomor wakanti akhirana rakit sareng padalisan katilu anu akhiran wakantina panyakit. Nah hampir sorana sami. Contoh nu katilu nyata rakit paparikan bantu kesebred. Contohna nyata ngalaterong jang kalapa dibawa ke kebon cikur nu gondrong zaman ayeuna teu wau ka tukang cukur. Nah sanu gondrong di dieu di kelas ieu pasti aya nya tos ulah disebatkeun deui mun aya segera dicukur ya. Nah ambe kasep patempona tos ayeuna cing titenan contoh tadi ku bapa disebatkeun mana kecap sorana anu sami. Leres nyata padaisan kahiji kalateron jeung kalapa berarti murwakantina akhiran kalapa pa. Padaisan katiluna nu gondrong zaman ayeuna berarti nah ya. Tah eta anu disebut paparikan. Nah ayeuna lajengkeun selain dina paparikan eta aya bentuk sisindiran anu disebat wawangsalan. Eta ge hampir sami cuman ari wawangsalanna dina sapadana diwangun ku dua padalisan. Sapadalisan cangkang jeung sapadalisana eusi jadi aya dua nya. Bagian cangkang marupa keterangan hiji barang. Nah eta barang teh kudu diteangan tina salah sahiji kecap anu sasora nu aya dina bagian cangkang. Contohna kieu belut sisi sabadarat tapi larai siang wengi. Nah cing titenan belut sisi sabadarat tapi larai siang wengi. Mana jawabanna? Nah kane ieu ngajawab teka-teki ieu maka hidup kedah taliti. Nah, jawabanna kumaha? Jawabanna aya di awal kecap padaisan kahiji atau napi baris kahiji nyata dina belut. Nah satu naon cing sebutkan satu naon anu siga belut. Engkena lamun tos ka pendak dina akal pikiran. Nah disabukeun ka pirarai. Nah eta tungtungna naon rai teh belut tungtungna rai. Pasti nanti terus bisa ngahulang, pasti bisa nunjukkan dina akal pikiran orang bahwa pasti bisa nyebutkan langsung orai. Nah eta nya anu disebut wawangsalan teh. Nah mugi dina materi anu ku Bapak sampaikan itu biasa maha
ngartos dina anu materi kula pakedalkeun mugia dina pemaparan materi ieu hidup biasa kena diajar online bahasa Sunda. Nah tugas hidup ayeuna nyaeta cing hidup tuliskeun sesindiran anu bentukna paparikan sareng rakitan dina bentuk piuruk silih asih tetapi sesempret tuliskeun dina kertas folio. Oke, sebutkan contoh hiji bae dilarian contoh pawangsalan mangga ditulis dina kertas folio, mangga keju pingtunkeun atau fotokeun japri lewat japri WhatsApp atapi email Bapak antos di Trans Sadaya. Sakitu bae kapihatun mulia hidup sadaya aya dina kawilujengan lawan di akhiran walaupun minkum